Wilujeng enjing wargi sadayana patepang deui sareng abdi Riah Siti Nasriah dina Warta Sunda anu bade ngadugikeun mangrupa-rupa informasi anu anyar pikeun wargi sadayana. Hayu urang mimitian ku warta anu kahiji nyaeta persiapan kegiatan taseh tahun 2025 di MA Ibadul Ghafur. Kangge terang informasi salajengna mangga karerencangan abi di lokasi. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sinareng abi mujahidin lillah anu ayeuna warta persiapan kangge parataseh calon guru periode tahun 2025 anu jadi agenda di sekolah MA Ibadul Ghafur Raja Desa. Ayeuna simkuring tos aya sareng pembimbing parataseh calon guru qiraati tahun 2025 nyaeta Acepi. Sama enggak? Alhamdulillah. Kumaha Acepi perkawis persiapan kangge menghadapi parataseh calon guru periode tahun 2025. Alhamdulillah berkawis persiapan kangge calon guru prataseh ya. Alhamdulillah nembe dikawitan 2 minggon kirang langkung janten langkung diefektifkeun deui perkawis dina hafalan teras dina masalah bacaan tartil pasohana. Alhamdulillah oge ayeuna parantos teras ditingkatkeun deui. Anu langkung utami hapuntenna anu langkung utami nyaeta dina hafalan sareng tartil janten dina masalah perkawis pengetesan calon praguru qiraati langkung diutamikeun nyaeta dina masalah hafalan sareng bacaan. Oge panginten dina masalah perkawis ayeuna alhamdulillah dina kelas 11 anu bade janten calon guru qiraati alhamdulillah aya kirang langkung 10 jalmi mung sesederna sapertos biasa istri mung teu sawios soalna pamengkot oge masih aya di dia khususna. Teras kangge kegiatan parataseh calon guru qiraati periode 25 bade diayakeun tanggal baraha? Perkawis pengetesan insyaallah dina dinten Ahad kaping 16 Februari terasna tahun 440 genep Hijriah. Kangge tempatna oge insyaallah di Korsam Al-Rasan di Masjid Pondok Pesantren hilap di Al-Muawanah Cinangka arasna dinya. Alhamdulillah nyuwunkeun pidoana we nya kangge sadayana kangge sadaya kelas 11 anu bade ngiring janten calon guru qiraati nyuwunkeun pidoana kin dugi kana waktosna supados dilancarkeun sadayana. Sate acana hatur nuhun ka pembimbing parataseh calon guru qiraati periode tahun 2025. Panginten sakitu wawancara Jisim Kuring hapunten bilih aya kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sim Kuring kembalikeun deui ka studio. Dilajengkeun kana warta anu salajengna nyaeta ayana toko aksesoris sareng mainan murang kalih anu aya di Raja Desa. Kangge informasi salajengna sareng rerencangan abi di lokasi. Hatur nuhun ka Teh Riah di studio. Wilujeng siang sadayana tepangkeun wasta abdi Isma Sofia Lamani. Ayeuna sim abdi nuju aya di lokasi anu payunan MM Tais. Wilujeng siang Wilujeng siang. Manawi sareng saha? Sareng Anwar. Punten di dieu abdi bade tumarosa alit ngeunaan toko ieu. Manawi naha gaduh niatan ngadamel atanapi muka toko di wilayah Raja Desa. Ieu teh mangrupikeun salah sawios pelengkap karena atas aya hiji cabang di daerah Ciamis yang tadi Ranca, jadi ngalengkapi ke daerah Raja Desana. Insya Allah tim Kapayuna saat Ciamis pada situ. Oh, mohon. Terus naon wae barang anu aya di toko ieu teh? Di toko ieu teh nyadiakeun macam-macam alat tulis, mainan yang lengkap dimulai
mainan alit sampai mainan ageng, terus parabot, rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, sareng sajabina. Mohon. Saha anu ngagaduhan toko ieu teh geuning? Anu ngagaduhan toko ieu teh kawitna ti Cikijing nyaeta atas nami Pak Rizky. Mohon. Upami didirikanna toko ieu teh tahun sabaraha? Toko ieu teh didirikan tahun 2025 tapi 16 Januari janten nembe 4 mingguan 1 bulan loh sasasi. Mohon hatur nuhun. Hapunten ngagalaktasna mong sakitu nu tiasa ditaroskeun. Mohon hatur nuhun. Mohon hatur nuhun lagi sami-sami. Warta salajengna nyaeta kejadian cilaka mobil di tol Ciawi ku sabab remblong. Beja goreng datang di Jalan Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, malam Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025, kira-kira jam setengah 12 peting waktu Indonesia Barat. Hiji truk gede nu mawa galon ngalaman rem macet sarta nabrak barisan kendaraan nu ngantri di gerbang tol. Kecelakaan ieu nyababkeun 8 nyawa kalengitan sareng 11 jalma sanes nandangan tatu anu beda-beda tingkat parahna. 3 kendaraan berai seuneu jeung 3 liana ngalaman karusakan serius salaku hasil tina tabrakan dahsyat ieu. Anu ngabalukarkeun kecelakaan ieu dianggap gagal marake dina truk mawa galon. Kapolres Bogor Kombes Eko Prasetyo netelekeun gagalna sistem rem ngabalukarkeun supir leungiteun kontrol nalika ngadeukeutan gerbang tol. Kecelakaan ieu oge ngabalukarkeun karusakan wangunan gerbang tol sarta ngaganggu arus lalu lintas di sabudeureun gerbang tol Ciawi. Polisi jeung jasa marga sagancang-gancangna ngabersihkeun lokasi jeung evakuasi kendaraan nu aya. Warta anu salajengna nyaeta wisata Bukit Samida anu aya di Desa Raja Desa. Kangge terang informasi salajengna sareng rerencangan abi di lokasi. Hatur nuhun ka Teh Riah di studio. Salajengna sareng abi Novita Rahmawati nu nuju aya di tempat wisata nyaeta Bukit Samida. Nu tempatna di Desa Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Di mana di Bukit Samida ieu aya sababaraha tempat anu tiasa didongkapan. Hiji, Bukit Samida. Bukit ieu mangrupa tempat wisata alam anu nyuguhkeun panempoan nu endah jeung hawa seger. Di dieu aya gazebo, spot swafoto, tempat parkir jeung warung kuliner. Sering oge dipake pikeun acara komunitas jeung hiburan. 2. Situs Sejarah Samida. Di sabudeureun Bukit Samida aya situs sejarah Samida, paninggalan ti zaman Megalitikum jeung Hindu-Buddha. Aya punden berudak jeung sesa-sesa sejarah sejen nu geus diteliti ku Balai Arkeologi Jawa Barat. Tempat ieu penting pikeun diajar sejarah jeung kabudayaan Sunda. 3. Bumi perkemahan. Bukit Samida oge jadi tempat perkemahan nu mindeng dipake pikeun acara pemuda kawas kemah bakti pemuda atawa Youth Summit. Nu tujuanana pikeun ngamekarkeun organisasi kepemudaan di Ciamis. 4. Kolam renang Samida. Di wewengkon Samida aya oge kolam renang nu bisa dipake pikeun santai jeung menikmati hawa seger di alam. Ieu tempat favorit pikeun wisata kulawarga. Hatur nuhun kangge waktosna. Uih deui ka Teh Riah di studio. Warta anu terakhir nyaeta kegiatan Milad Duta Hijrah anu kalima nu diayakeun di alun-alun Ciamis. Wilujeng wengi sadayana patepang deui sinarang abdi Hadin Mujahidin Lillah dina warta ayeuna abdi bade ngawawancara perkawis tanggapan dari salah saurang jamaah Duta Hijrah anu kalima. Tos aya sinarang abdi Sandi Juniawan kumaha damang
Teras wae kumaha tanggapan Asandi perkawis ayana Majelis Duta Hijrah anu kalima ye? Alhamdulillah alamin ayeuna Duta Hijrah tos milad anu kalima dina tahun 2025. Malah budaya kena Duta Hijrah saya pisan sabab urang tiasa pakempal deui kasa amprok jongkok deui dina tahun anu ka-5 na kamilad anu ka-5 dalam kayaan sehat walafiat. Nah, salah sawias manfaat budaya kena Duta Hijrah di dieu nyaeta urang tiasa silih amprok, silih asa, silih asuh, oge tiasa silih nambih babarayaan di tempat dieu majelis kuasilahna ngayakeun Duta Hijrah. Oge pamudah-mudahan Duta Hijrah ieu dengan saukur tiasa dugi ka tahun ieu tapi sing tiasa dugi ka tahun anu salajengna tahun 2020 saterusna gitu. Mudah-mudahan panginten sakitu warta ti abdi anu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali deui ka studio. Panginten sakitu warta-warta anu tiasa didugikeun. Hapunten tina sadaya kakiranganana sareng mugia sadaya wargi salawasna dina kasalametan. Dugi kat patepang deui dina warta salajengna. Wilujeng santan, wilujeng ngamajukeun budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.